Sampurasun. Kumaha damang barudak. Wilujeng tepang deui sareng Pak Dadang Nasuha, guru bahasa Sunda SMP Putra Nirmala. Sunda Jaya. Kanggo pertemuan ayeuna urang baris medar pangajaran sisindiran. Nah, barudak satu acan kana materi urang tingali heula contoh atau napi tujuan pangajaranna. Sapertos kieu. Tah, nya urang tiasa ningali tujuan pangajaran kanggo dinten ayeuna. Tah, ayeuna urang lebet karena materi sisindiran. Cing barudak anu apal teu naon sisindiran teh? Leres. Upami dina bahasa Indonesia mah sisindiran teh disebutnya nyata pantun. Apal meureunnya ai pantun mah? Contohnya sapertos kieu. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Widih. Nya, tah eta lebet karena contoh pantun pamidina bahasa Indonesia. Terus naon atuh pamidina bahasa Sunda sisindiran teh? Tah, pamidina bahasa Sunda mah sisindiran teh asal kecapna tina kecap sindir anu hartosna omongan atau carita anu dibaligirkeun. Maksudnya nyata omongan yang tidak langsung disampaikan ke intinya. Jadi harus tidak langsung ke inti-intinya gitulah ya. Nah, janten urang tingali nya contoh sisindiran teh nyaeta sapertos kieu. Tah, urang aos sasarengan nya. Sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urang. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Tah, ieu nyaeta contoh sisindiran Sunda. Nya. Tah, tina contoh ieu urang tiasa medar ngeunaan ciri-ciri sisindiran. Naon wae atuh ciri-ciri sisindiran teh? Tah, anu kahiji nyaeta diwangun ku opat pada lisan atau opat baris nya. Jadi kanggo sisindiran tuh atau pantun diwangun atau dibentuk oleh 4 baris. Anu kadua miboga cangkang jeung eusi. Naon atuh cangkang teh? Cangkang di sini maksudnya adalah sampiran ya. Jadi ada sampiran dan isi. Anu katilu nyaeta setiap baris atau unggal pada lisan diwangun ku 8 dugi ka 12 suku kata atau engang. Nya, contohnya siga tadi misalnya sing getol nginum jajamu, urang hitung sasarengan. Sing getol nginum jajamu berarti aya 8 engang. Tanya berarti lebet karena ciri-cirinya sebab diwangun ku 8 dugi ka 12 ku kata. Terasa lajengna nyaeta baris kahiji jeung kadua kaasup kana cangkang atau sampiran, baris katilu jeung kaopat disebutna eusi. Teras miboga pola rima atau purwakanti A B. Naon atuh maksudna? Nah, maksudna nyaeta sora vokal dina unggal akhir baris. Contoh, sing getol nginum jajamu berarti sora vokalna U. Nuguna nguatkeun urat berarti A. Sing getol neangan ilmu berarti U. Nuguna dunya akhirat A. Berarti pamininggal kana 4 baris polana nyaeta U A. Sami wae jeung pola rimana A B. Nah, eta disebut purwakanti atau pola rima nya. Jelas perudaknya kangge ciri-ciri sisindiran. Tah, ayeuna urang lajengkeun karena jenis-jenis sisindiran dumasar karena wangunna atau bentukna. Nah, upami ditingali tina wangunna sisindiran teh dibagi janten 3. Tah, naon wae? Anu kahiji nyaeta rarakitan. Anu kadua nyaeta paparikan. Sedangkan anu katilu nyaeta wawangsalan. Tah, naon wae? Yuk urang tingali maksudna tina 3 jenis sisindiran eta. Anu kahiji rarakitan. Urang tinggal contohna. Tah nya sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu nuguna dunya akhirat. Naon atuh maksudna? Nya. Nah,
Rarakitan di dia maksudnya nyata tina kecap rakit. Nah, lamun orang ingat kecap rakit berarti kan kita tahu, oh ini alat transportasi yang ada di sungai. Loh, apa hubungannya? Nah, hubungannya nyata upami orang kaitkan sarang sindiran rakitnya nyata tina awi atau bambu anu dientep-entepkeun nya hartosnya ada kesamaan atau kedekatan bunyi atau kata atau kecapnya. Jadi tina contoh tadi aya kecap sing getol nuguna nuguna. Nah eta disebut rarakitan sebab ada kata-kata atau kecapan anu sami gitunya. Nah tapi tetap kadang merhatikan karena ciri-ciri sisindiran. Kenal lajeng orang kanu kadua nyata paparikan. Tah kanggo paparikan nyata langkung bebas sabab terkedah ayah kekecapan anu sarua atau anu sami. Nu penting mah ciri-cirina kedah ayah dina sisindiran eta. Contohna sapatos di luhur aya manuk dina pager, nah sukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola. Tah upami urang ningali di dinya teu aya kata-kata atau kecapan anu sami. Tapi tetap ciri-ciri kedah aya atau napi di ciri-ciri dalam sisinan tersebut harus ada gitu ya. Tapi ya yang penting mah ciri-cirinya ada tetapi tidak harus dengan kata-kata yang sama. Itu di dalam paparikan. Teras anu katul nyata wawangsalan. Ya, wawangsalan. Naon maksudna wawangsalan di sini? Nah, khusus kangge wawangsalan ieu rada benten sareng sisindiran, paparikan atau rarakitan. Sabab khusus kangge wawangsalan mung diwangun ku dua baris atau dua padalisan. Nah, terus eusina oge leuwih kana tebak-tebakan. Nya teu aya cangkang jeung eusi tapi leuwih kana tebak-tebakan. Contoh sapertos kieu. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Nah, upami ninggal baris kahiji belut sisit sabadarat. Nah, ini adalah pertanyaan sebenarnya. Kira-kira hewan apa yang seperti belut tetapi ada sisiknya? Nah, itu kan pertanyaan ya untuk yang baris pertama. Tapi untuk baris yang kedua, kapirarai siang wengi. Nah, di baris kedua biasanya itu muncul kata kunci atau suku kata kanggo jawabanna atau wangsalna. Kapirarai siang wengi. Kira-kira naon wangsalna? Nah, laras jawabannya nyata orai. Nya, wame orang tingali secara logika. Belut itu kan tidak bersisik. Nah, di sini ada di baris pertama, belut sisit sabadarat. Belut yang bersisik yang ada di darat. Nah, otomatis kan bukan belut di sini. Nah, makanya dilihat di baris keduanya ada kata kunci kapirarai. Nah, dari suku katanya rai. Berarti jelas jawabannya adalah orai. Nah, eta kangge wawangsalan. Tah barudak eta ngeunaan sisindiran mulai tina ciri-ciri wangenan sareng jenis-jenisna nya. Kumaha ngartosnya? Mudah-mudahan sadayana tiasa ngartos. Tah kanggo pertemuan ayeuna urang cekapkeun heula nya, urang lajeng deui di pertemuan salajengna. Hatur nuhun, wilujeng enjing.